Kebeneran aya manehan euy. Ayo ni ruas naenan euy. Yo. Panyamperkeun si Gojlak jig. Kok aya diajak ngusip ayeuna ya? Ih, buru ya gowat. Nah, kadung-kadung kitu, aing diajak ngusip si Gojlak. Buru. Ngadoa bae. Cek. Masih awe gua masalah naon. Aku kasih Gojlak euy. Nyawa sampai aduh, Jag, kebenaran aya mah di dieu aing panggih. Aing si awek sih boga masalah naon ka mah ngajak ribut. Ayeuna ditonggoh nungguan ya. Nu bener sia teh Yan. Nah, heuh si awek ngajak kelut ka aing. Aduh, pisan ka hade sing bener sia teh. Bos tuh geus puguh teh ngajak dulu si awek. Lakanannya kan hutang nah kumaha ieu mah jelema teh. Aing kalah kalihir ngomong jeung si Rian mah ieu mah. Nah, heuh kitu si awek ngajak kelut. Nyapong samperkeun mah. Di mana si awek Yan? Si mati tadi ge ngajak we gelut, bisa nyakeun dewe hutang aing mah lieur kana hutang we mah ieu mah. Aduh, aing kalah stres ieu mah. Sudah sia mah nyakeun we hutang aing lieur sia mah. Mana si awek na mana? Dulu eta geus kana hutang dewe wae nyaho lah. Naon si awek ngajak gelut ka aing? Sok. Ngajak gelut naon, Slag? Aing teu nitah ngajak gelut ka maneh. Hari tadi cek si Rian cenah maneh ngajak gelut ka aing awek. Jak teh Jak, sok tenang aya aing. Sok. Antu Slag ngajak gelut kumaha? Aing ngajak ke ngusip ayeuna rek kongkur. Ah, maneh mah salah tuh awek, nitah kanu bonge sarua jeung bohong. Jadi ka aing oge lieur nu nuturkeunana oge pusing. Aing geus bonge teh. Sok kun kasare aja anjing. Slag cimong banyak.